Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui para wargi. Seni petualang budaya kini hadir dengan Anda. Hayu sadayana urang ngangon meri. Asik, kayu Mana Merina? Hai, ayo kaparayun sadayana. Kataji eta ku kaos. Pokoknya mah poe ayeuna aya di bengkel euy. Di aya nu heran euy. Tuh aya nu heran euy. Arek api-api meuli kopi. Jeung ngabengkel. Padahal mah da euy. Dah. Dasar kopi neng. Di api-api we. Kopi. Asik. Aya kopi neng. Kopi seger gimana kopi apa sih? Ayo kadaria pada ngararopi mangga ya kadia ka neng Nanda. Beli aya hoyong kenalan mangga ka dieu. Kopi hidung kapal api pasti amis dah amis Indomie gini ada curhat China lagi ada sebarang segelas Mari Bu. Hei. Terus sekolah. Kelas sabaraha neng sekolah neng? Kelas 1 SMA. Kelas 1. Aduh. Rajin. Pemirsa pada ngerujak bebek. Iya mamahna. Tah iya mamahna. Tah. Tuh, cenah. Ieu Nanda. Naon eta petis. Mararetis. Tuh, Nanda mah papuketna sareng petis. Itu bapakna papuket sareng ban. Asik. Nana sedang apa sekarang? Lagi lihat-lihat sawah, lihat-lihat pemandangan.
sekali-kali ngangon meri. Aduh, emang Nana bisa ngangon meri? Dikit-dikit. Oh, salit-salit. dikit-dikit. Oh, deh. Nana kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 1 SMA. 1 SMA. Kalau boleh tahu ya, cita-cita Nana ingin jadi apa? Pengen jadi artis. Ush, buset, Masya Allah, amin, jadi Amin. artis. Semoga tercapai. Amin. Anda bisa nggak bahasa Sunda? Biasa atuh. Oh, tiasa. Aduh, manawi teh teu tiasa bahasa Sunda. Hari itu meri nusa itu kabur. Aduh kabur. Beneran si Amang. Oh, si Amang, ngakeun we atuh. Jadi tadi teh Nana teh hayang janten artis. Mohon. Artis naon? Artis terkenal. Artis terkenal. Wih, Masya Allah. Tah kieu dulur-dulur neng Nana teh hayang janten artis. Amin. Nembe kelas hiji SMA. Mudah-mudahan nya Nana tiasa nyanyi. Biasa atuh. Tiasa Sunda, tiasa nyanyi Sunda. Biasa atuh. Salit. Pop Indo maneh tiasa. Biasa. Tiasa pinter lah. Engke mah lamun atos panennya tos ngari, tos ngaramet, latihan nyanyinya gitu nya. Siap. Tuh, siap. Taparaogi sadaya. Sakieunya dongeng ti simkuring seni petualang budaya sareng Neng Nanda. Anu aya di Cimanggung Kabupaten Sumedang. Beli hayong aya kenalan mangga ka dieu gitu nya. Mangga diantas. Dia antos. Aduh ampun, tinggi aya urang Sunda nya. Ucapan manusia sempurna, menggonggong tanpa ada logika, seakan-akan tahu segalanya, walau dunia hanyalah fana, bersembunyi di balik gelapnya kota. Warna hitam menghantui isi kepala, seakan-akan paling bijaksana, oh manusia paling sempurna, terjebak di dalam sangkar yang mati, seolah bernyawa namun sepi, diberi ruang diri sendiri, oh manusia seakan abadi. Sudah gitu. Ruang rasa. Terserah padamu, aku begini adanya. Jadi lamun ke Sunda belum pernah nyoba. Baru pop. Tapi dibiasakan harusnya nih. Kudu nama aku Nanda di cengkoknya kemana masuknya gitu kan, ibarat kata masuknya cengkok Sunda, pop Sunda, dangdut bisa. Nanti juga kalau dibiasakan mah pasti bisa. Tujuh. Isinya teh enak putra ibu putra bapak singgu mati degekeun ieu papatah tanda nyaah kana diri nyaah kaduanana sing salamun. Naon mang? Oh, hibakannya jalu. Loh, ampun, jalu rampang. Kopi na kopi. Asik. Aya kopi neng. Ayo. Kopi. Seger gimana kopi na kopi apa sih?
wabarakatuh. Wilujeng tepang deui para wargi. Seni petualang budaya kini hadir dengan Anda. Hayu sadayana urang ngangon meri. Seni budaya Seni petualang. Nah, ya. Seni petualang budaya kini hadir dengan Anda. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilu Jepang lebih gagal.